Bismillah dikawitan abdi ngarangkai siliran kisahna teh dua insan anu nuju elderan dinten-dinten nu berlalu ngemutan wenu di kalbu rasa enggal hoyong tebang jeung anjeun nu dipika sayang dua raga nu pajauh jarak nu sesah ditempuh can pernah ketepang wajah tapi kanya terubah karena jarak diayakeun lain supaya misakeun tapi jarak diciptakeun keur nambah pipirinduan anjeun teu kudu hariwang sebab jarak nu ngabentang jarak mur misahkeun raga sanes misahkeun dua rasa gogoda pasti darongkap ngaruntukeun nu diharap atau rindu nu membesar atau hubungan nu hambar anjeun didinya sing yakin abdi dia ngajamin anjeun sabarna kuatkeun percantena sing serkeun cinta orang anu hebat rasa nu makin melekat rindu nu nambah menguat nyaah nu ngarep terikat.